Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-12. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sataacan dipedar ieu dongengna sakumah biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Linggih-linggih we Aden sareng pun anak ami bade kajamban heula. Sanes gerang sono abdi teh ami. Wereh ieu nya aya kapriyogian nu sanesna deui, utamina mah kapriyogian anu dimaksad da. Kupituna sakali deui neda dihapunten kalayan nedapi doana. Mugi-mugi sadayana pada aya dina kawilujengan bade permios bae den somad nyolong krong ngasongkeun leungeun. Har kumaha ari Aden? Engke heula ah. Enggal-enggalan teuing urang nyangu heula wios da siang keneh. Ibu Solihat ngepeskeun leungeunna bari halis ngariwet tanda teu nya tujuan kana maksud semah buru-buru balik. Hatur nuhun mi sanes abdi nampik pangasih malih ditampi pisan pangangken mah namung nya kitu wireh aya laraskeun nutup kinten pentingna. Insyaallah sanes waktos sanaos teu kitu oge kapayuna mah sabatae. Den somad kekeh nyolondo ngasongkeun leungeun di barengan ku mesem. Be tampolanna nya Aden teu karunya-runyaeun ka ami. Hayang ngangken ti kapungkur keneh meuni luput. Muhun Aden, saya nama engke we atuh ulah enggal-enggalan mulih margi siang keneh biah mah nyambungan bari alangah elengeh ngajanteng di lawang. Oh, gampil we bibi, engke oge sabatae. Atuh kantenan we engke mah Aden moal teu kacelep. Deui biah mah meuni ngaheuheuy bari juru panon ngarindat keneng Julaiha atuh kalieus bae manehna miceun beungeut. Kitu soteh hayang seuri. Hehehe. Bibi masok ngocok den somad kapi asem sedang Ibu Solihat ukur imut bari panon rutret kaluhur kahandap siga nunak sira dadag pangadagna piminan tuan sakitu gandangna. Sanes ngocok bibi mah Aden ganyol-ganyol talus ngora. Muhun mi eta mah kitu we. Mugi ulah kirang-kirang ngahapunten den somad munjungan. Sawangsuna ami kedah dihapunten ku Aden kalayan didoakeun masing wilujeng ulun Ibu Solihat daripada sasalaman. Neneng mangga atuh di kantun linggih den somad nyolongkrong deui ka Neng Julaiha. Mangga walau Neng Julaiha meuni ngageter dumeh patarema leungeun tapi kekeh ari sirah mah teu daek tanggah lantaran teu kawawa ku era. Bibi mangga di kantun den somad teu luput pamitan ka Bi Amah. Wilujeng angkat Aden di amah tuluy ngalengkah geus cukup pamitan ka ditu ka dieu mah cut bae den somad turun sarta ngaleos teu ngareret deui kanu keur nyerangkeun tina lawang ngajajabkeun ku paneuteub. Puguh lamun dipikir ku salancar mah atawa kuno teu nyaho jujutanana matak ngarasa heran pangna Neng Julaiha teh sakitu totolakanana kalawan janji moal daek dipihukum ku lalaki sejen kajabaning ku Den Ramlan, tapi nah ku ayeuna bet jadi tunduk ka Den Somad.
Ku kitu teh mah memang geus takdirna atawa geus jodona ka Den Somad ongkohanan boga rasa nyeri asa dibobodok ku Den Ramlan dumeh panggih potretna ngarendeng jeung hiji gadis anu geus pol kapercayaan pikeun batin Neng Julaiha. Yen eta gadis anu ngarendeng dina potret jeung Den Ramlan teh moal salah deui pasti bojona goreng-gorengna tunangan. Akibat tina jalan kitu katurug-turug nasehat tinu jadi indung terak kalawan rumasa geus teu boga bapa nu baris tanggung jawab. Akhirna cunduk kana waktu ninggang kana mangsa titis tulis bagja diri nu teu bisa dipungkir atawa ditolak deui. Neng Julaiha ngajodok ka Den Somad kalawan dina waktuna kawin samupakatna make diria-ria sagala matak sugema pikeun batin ibu solehat geus puguh pikeun jenisna teu kudu digambarkeun deui. Jadi caturkeun dina waktu walimah anu memang cukup meriah, caturkeun Neng Julaiha geus rumah tangga sakumaha adat laki rabe. Dina sajero 2-3 bulan mah antara Den Somad jeung Neng Julaiha meuni matak pikaresepeun nakara silih asih silih asuh. Ceuk dina paribasana teh mah kacai jadi seleuwi ka darat jadi salogak antara salaki jeung pamajikan teh teu beda nu pada-pada nanggeui endog beubereumna. Atuh puguh we ningali rumah tanggana nu jadi anak runtut raut teh pikeun ibu solihat mah mani bunga luar biasa. Sigana mun dibandingkeun jeung Gunung Galunggung atawa Gunung Merapi oge masih gede ka bunga batin manehna. Sompralna mah asa tiis ceuli herang panon tibra sare ngeunah dahar hirup asa tumaninah sepi karisi. Sudah tina kamelang pendek namah pasti bakal leuwih senang tibatan zaman nu katukang-tukang. Tapi danya kitu pamiarsa sipating jalma satungtung ku melendang keneh di dunya mah henteu luput tina kahayang. Hirup hayang panjang umur bari dunyawiah hayang mayang malah hayang beuki ngahunyod. Nu miskin hayang ngasaan senang raga hayang salawasna jagjag. Ngan hanjakal ukur kahayang nabungkul da puguh aya nu ngatur nyatana Gusti yang Maha Agung partela pikeun jalma teu bisa ngadolos sakahayangna oge dina sajero hirupna kudunya engga perubahan bae. Ceuk basa nu sapopoe teh mah sok geuna ku Allah gingsir dina sagala rupa halna teu bisa lenggong. Tanda bukti kabahagiaan Neng Julaiha dina hiji waktu keur meujeuhna hade panon poena kira-kira wanci asar manehna dibawa pelesiran ka kota kudu jadi salakina kalawan make mobil sedan kalayar kuluyur bangun nutumaninah suka seuri behara bode nepi kalat bae poho kanu baheula teu sirikna kaimpikeun tayalian Den Ramlan nu geus sakitu mang bulan-bulan teu datang deui. Atuh puguh we keur Neng Julaiha mah jadi nambahan kandal kepercayaan teteh lapangna Den Ramlan teh aya embol-embol teh nyata geus boga kabeuberat. Tidid tidid klakson mobil sedan nu ditumpakan ku Neng Julaiha teh disadakeun ku Den Somad meri israh ka jalma nu lalar liwat bisi manehna balangah. Sedang harita waktu Den Somad nyandakeun klakson di antarana aya hiji jajaka keur tumpak beca kalawan darebo ku babawaan rupana bae eta jajaka nu tumpak beca teh parang keur ngalamun da eta we ari disada klakson mobil gigireunana meuni ngarenjag sarta manehna ngareret ka beulah katuhu. Ujug-ujug las bae ngadadak bangetna sepa sigana moal teratug temenan horeng eta jajakan nu tumpak beca teh. Den Ramlan manehna mireungeuh Neng Julaiha keur ngarendeng jeung hiji lalaki dina jero sedan tayalian ti Den Somad. Nah eta awewe teh mani tamleg Neng Julaiha nya kitu manehna. Ah asa piraku nya manehna sangkilang ka aing ngareret teh sangkilang ka aing ngareret teu nanya-nanya acan jeung moal nya oge daekeun babarengan jeung lalaki sejen. Komo deui manehna geus pada sumpah. Ngar kunaon awewe teh geulis-geulis make cumiduh deui. Na ijedeun kitu dumeh bieu aing ngareret atawa manehna ngural sebel bau bensin. Ceuk gerendeng dina hatena Den Ramlan bari panon murelang kana sedan keur maju hareupeunana kalawan teu pati tarik da puguh keur pelesir ngadon ngirup kota kembang. Padahal nu di jero mobil teh yakin Neng Julaiha malah manehna oge basa mobilna nyiap beca keur ditumpakan ku Den Ramlan. Geus mireungeun malah sidikeun pisan ngan bae henteu ditanya soteh ngarasa ambak hartina patah hati nu
jadi tanda bukti perkara potret. Mang, cobi enggalan sakedik margi abi aya kaperyogian anu sanesna. Ceuk Den Ramlan bari ngalih ka tukang lantaran penasaran nahnya lainna Neng Julaiha ngayakinkeun ka imahna najan teu kitu oge da puguh Den Ramlan teh maksud rek datang tayalian rek nangtukeun pikeun cita-citana miharap ka Neng Julaiha nu matak harita bari sakalian barang bawa kayaning pakean bawaeun kawin. Mangga Den, ngulun tukang beca bari diwus becana ditarikeun nepi ka nyemprung ongkohanan nyorong jalan mudun atuh mani asa sakolepat di stasiun Kagang Warna sarta Den Ramlan nitah eureun reg beca teh eureun sanggeus mayar gedig Den Ramlan leumpang deui bari leungeun ngencang atuhu ranggem ku babawaan. Den Ramlan ngetrok-ngetrok panto bari hate pinuh ku rupa-rupa panyangka anu ceuk pikirna buah-buah areuweuh lantaran kadenge mani jempling. Punten. Den Ramlan bangun panasaran manehna kaketrok malah nyebutkeun punten sagala. Teu kungsi 2 menit tarelek kadenge sadanu ngalaan kunci ana bray panto muka horeng bi amah manehna dina antara semenit mah kalah merong siga nu kasima. Bi, damang, Den Ramlan miheulaan nanya. Pangesto dupi ieu teh Den Ramlan teh kitu. Mohon Bi. Abdi pun Ramlan. La ilaha illallah. Hapunten we Aden, manawi bibi teh hilap deui. Mangga linggih Aden. Dia mah kakara ingetan geus kitu mah gancang ngaku. Kalawan Den Ramlan teh sebeleke bus bae asup sarta diuk dina kursi disusul ku ngarenghap bangun nu capek. Dupi ami sareng api nuju kamarana mani asa tiiseun Bi. Manawi Aden perkawis juragan pamegat mah teu aya. Teu aya ka mana Bi? Manawi juragan pamegat teh Aden tilar dunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha Bibi. Den Ramlan ngajenghok beri panon murleng ka Bi amah. Rupina tos aya opat atanapi 5 sasih mah. Kasawat naon Bibi? Den Ramlan nalengteng sarta teu kaleked paralak bae ku Bi amah didadarkeun asal muasalna estu sawajarna pisan atuh puguh we Den Ramlan mani hareunag lain memeueusan. Masya Allah, teu sangki ari Yuswa panginten atuh Bibi. Waktos ngawitan pisan abdi wangsul kalarompok. Weungina teh ngimpen di dieu hajat rongkah nakar. Malih dina etangan mah abdi gaduh erloji direbut ku hiji jalmi pamegat tos sepuh. Namung eta erloji sanes dianggo malah dibebeutkeun dugi kahancurna teu kapuluk pisan. Tangtos we bade kaimpen oge Aden. Dupi ami sareng Neng Julaiha arangkat kamarana Bi. Juragan istri mah nuju ka dokter Aden. Tadi angkatna teh kinten tabu 1/2 opat. Nakasawat naon deui? Panyawat biasa we Aden goh-goy. Sareng Neng Juju panginten ka dokterna teh nya. Henteu Aden, juragan istri we nyalira. Dupi Neng Juju mah nuju angkat ka kota sareng carogena. Ulun Bi amah teu asa-asa. Kumaha Bibi? Kukupingan teh Neng Julaiha angkat ka kota sareng carogena. Den Ramlan ngadadak pias mun geus teh mah asa disambar gelap ngadenge omongan Bi amah kitu. Muhun sareng geureuhana margi Neng Julaiha teh parantos nikah. Julaiha parantos nikah? Kasaha Bibi? Den Ramlan beuki sepa hatena ratu tutunggulan. Sareng Den Somad rupina aya we 4 sasih mah. Tuh geuning potretna oge Aden nalika disawer. Bi amah tuluy nunjuk kana potretna nu ngagantung dina tembok kalawan Den Ramlan ngareret kana potret ana beuki breh. Tetela potret Neng Julaiha keur disawer jeung Den Somad atuh batin Den Ramlan mani ngalenyap. Bae leungeun jeung suku ngelapara sigana lamun teu era ku dedegan kalalakian mah hayang jejeritan ku teu sangka buah hatena geus sulaya tina panyangka ingkara tina sumpahna. Ku sareret oge pikeun Bi amah geus bisa ngajudi. Pasti Den Ramlan ngalenyapna buah hatena geus kapimilih ku batur. Bongan sorangan
Rajeun mikahayang geus boga kabeberat. Untung sakitu oge kaburu potretna kapanggih. Mun henteu mah pasti Neng Juleha teh didua alias dicandung. Dasar atuh. Setiap jalma nu rek milampah goreng mah kudu bae kapanggih tina naon we jalana. Mana kitu oge teu diwidian ku pangeran. Anak dunungan dicandung ceuk gerendeng dina hate Bi Amah anu harita manehna neuteup ka Den Ramlan keur mencrong potret. Aeh na bet anggur ngalamun ke linggih-linggih bae Aden urang ngadamel cai heula. Bi Amah bangun leuwas kitu deui Den Ramlan asa kagebah. Sawios Ibi tong ngarepotkeun ongkohanan abdi bade aya kaperyogian nu sanesna. Gampil iraha deui abdi ka dieu manawi parang ka dieu soteh hoyong tepang we wireh tos lami. Hatur nuhun ari daramang mah. Sakantenan titip salam baktos ka ami sareng ka Neng Juleha. Har na bade lajeng ka mana deui Aden teh? Engke we atuh sanes bade ngantosaan juragan moal lami oge sumping. Wios Bi sanes henteu hoyong tepang margi abdi maksad bade haurup pugur. Bade ka haurup pugur ka dieu teh sindang we awahing ku hoyong tepang. Muhun eta mah kitu we Bi ulah kirang-kirang ngahapunten ka abdi. Den Ramlan ngorejat nangtung ngasongkeun leungeun ka Bi Amah. Samulihna bibi kedah dihapunten Den. Mung ieu we asa teu paruguh teu acan ngaleueut-leueut acan. Sinarang kalarasaan juragan nuju teu aya ulah kapok we Aden. Teu aya panginten Ibi. Malisa naos bari tebih mungguh batin mah moal weleh ngendat. Kalayan teu aya bayana putus babarayaan. Den Ramlan semu ngalengis netelakeun raheut hate. Ih atuh kantenan we Aden. Tina perkawis kawargian mah ulah pegat. Ayeuna Aden tebih boa enjing pageto mah diparengkeun deui ku nu kawasa. Tiasa riung mung pulung sapertos nu atos-atos. Leres kitu Bi. Mangga atuh Bi dikantun linggih. Regeyang babawaanana dijingjing deui. Mangga Aden waron Bi Amah bari nuturkeun nepi kana teras. Kalawan Den Ramlan teu kungsi ngareret deui tuluy bae ngaleos. Tapi kitu oge katinggalina ku Bi Amah mah meuni bangun anu leuleus. Asa napak asa henteu kana taneuh raga asa kumalayang teu puguhnya rasa. Dedeuh dipikir kana kitu nama ningali Den Ramlan mata kuatir. Moal teu ngalenyap temenan ku aing dibejakeun Neng Juleha geus kawin. Sabalikna lamun teu dibejakeun tangtu leuwih reuas. Di mana daratang teh kana pasti hatena panas. Sahanteuna ninggang kana sisindiran. Bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan bohong pasini teu dijadikeun. Kamana boboko suling peso meja digawingkeun. Kamana kabogoh kuring aya beja dikawinkeun. Nah atuh Den Ramlan ku teu apik teuing kana barang simpen potret teh geus bae katohyan rusiahna. Kalawan teu aya bedana nu disebut kalapa bijil ti cunghap ngebrehkeun kasalahan sorangan. Mun baheula gancang dipenta mah Neng Juleha kanu jadi kolotna. Meureun moal ku batur ngan eta deui kaburuk kapanggih potretna. Heugeur ngarendeng jeung nu geulis. Sanajan aya paribasa bogoh nyoso cita rasa oge ari ningali teuing kitu mah pasti we Neng Juleha panasna. Nyata atuh sajabana ti kitu teh. Lain jodona we meureun Neng Juleha ka Den Ramlan. Tapi keun bae Aden ulah leutik hate teu kalapa sugan laja kauntun tipung katambang beas. Ceuk gerendeng hate Bi Amah bari neuteup kanu indit sanggeus teu katingali bos Bi Amah asup deui ka imah kalawan pantona dikoncikeun. Cag urang tunda heula lalakon Bi Amah jeung Den Ramlan. Ayeuna urang guar deui nyaeta nu keur pelesir. Pangaruh nu sugema hate diwuwuh ku kamemet jeung nyosona kasono heug kaayaan ti peuting. Keur meujeuhna hade poena langit lenglang taya aling-aling bentang tingkaratip mapaesan langit pawol. Bulan mucunghul ti belah wetan mencorong nyaangan sabundur alam
Ari heg disiri ku angin letik nembus kana badan bubuh nambahan seger asa tibra tumanina kumelendang di alam dunya kalayar kuluyur sesedanan muter-muter kota kembang komo kitu beki kamalinaan ulin nu harita dan Somad jeung Ning Julaiha geus hampir setengah 8 masih keneh pelasiran. Dina ngajalankeun mobilna anggur dilaunkeun lantaran ngarah jongjon ngalobrol ngan bae pikeun Ning Julaiha saentas mireungeuh hiji lalaki nu tumpak beca teh tayalian den Ramlan ujug-ujug jep bae teu ngomong sakemek-kemek acan estu ngabetem teh lain bebohongan timbulna matak heran kunu ngadampingan kituna teh pikeun den Somad boga akal da ngarah Ning Julaiha ngomong deui sakumaha biasa reg bae mobilna dieureunkeun dina jajalaneun nu tiiseun. Har, kunaon ari engkang ngadon diren dinu tiiseun sanes enggal urang mulih. Melang ku ami. Panuju teu damang, Ning Julaiha kontan nyarita bari ngareret ka gigir. Nu mawi ieu mah mobil teh sok belikan di mana nu tunggangna jempe teu sasauran sok ngiring jempe deui tampulana tara kersa maju. Oh, wireh abdi ngabetem. Panginten. Ari engkang ku sok lucu matak naon engkang nyarios. Ning Julaiha rada ngarenyo. Mohon engkang we norostosnya ari juju ngabetem panginten engkang teh disangki ku batur mah siga nu OTM noroweco sorangan teu aya nu ngahaminan nu mawi engkang oge ngiring we jempe sanaos ngabuih oge taya hartosna sami sareng nyarios sareng patung. Kumaha na abdi teh arca kitu? Ning Julaiha nyentak tuluy bae deui. Aya ku sieup lah Jemedut Bandung. Abong kena tempat nu nandang weyung, matak bingung lamun pundung. Sanes ku kitu engkang maju ngaraos helok, tadi-tadi galecok. Nah ayeuna Jemedut. Kunaon atuh juju teh? Aya kapalai den Somad make ngadehem sarta neuteup kanu keur Jemedut. Sanes aya kahoyong abdi mah. Kunaon atuh? Den Somad rada ngariuk. Aya kasieun walau Ning Julaiha bari ngarindatluk deui tungkul. Kasieun ku saha? Sieun tingkah laku pamegat sapertos nu tadi tunggang beca. Ning Julaiha tetep tungkul. Oh, mohon nu tadi kasiap teh aju. Na kumaha kitu tingkah lakuna teh? Geuning eta juju uninga. Den Somad ngadadak kembang wera daun celina mani beureum. Rupina patilasan saha panu Ning Julaiha meni ngaburilak nandakeun ka Cecep. Mohon patilasan nu kagunganana. Hehehe. Juju masuk gampil napsan dan Somad ngahehe seri koneng sedang hatena mah rada nyaak panas lantaran dihenteu-henteu oge manehna geus apal kana rupa den Ramlan. Abdi mah aringgisna ku pamegat teh taya deui anging kulinyok bohongna. Lir ibarat jengkol aya usumna sedang ekol mah 1001 macam ngangken jajaka buktosna reai ku putra sumpah we merul mani aya sakibikeunana tada teuing ngahunyudna cekap panginten kanggo malester mah ju kantenan we cekap mah kangge mopokan rarai nu seueur ekol ke stop laju punten engkang megat kalimah dupi unggelan nu bieu teh kanggo kasaha. Nah kangkang atanapi kanu sanes engkang mah isin raos juju nyanggem kitu teh dumeh eta engkang sok sering tara wangsul panti kapungkur oge samemeh ngahiji tos dicarioskeun ka juju malih kapayunan pisan ku ami ku ayana engkang sareng tara wangsul teh ku urusan padamelan sareng mios tebih atuh upami kitu carana mah juju teh kagungan manah awon nu hartosna nyurigakeun ngarekan kalalaki tukang linyok bohong tukang medamel ekol den Somad sorana meni ngageter pinuh ku nada pinapsueun. Ih eta engkang sok lepat paos sanes nyangki awon ka engkang mung kanu sanes ulah kaisinan ari sagala rupi teh gampil bae kasinggung praosan eta mah bade sae bade awon teu langkung sae awonna sanes kangge abdi lir ibarat nu ngarampaseun eta nu panasna. Tah geuning juju kagungan emutan kitu saha nu ngarampaseun eta nu panasna janten teu aya hartosna atuh juju nyokelan kalepatan batur
emutkeun mah badan nyalira kadar batur bade lepat bade leres keun we antep ulah ambil pusing. Kumaha upami nu sarumah tangga sidik lepat bade diantep deui. Pokona mah setiap sanes diri urang pribadi teu kedah diungkit-ungkit, sanaos lepat sanaos leres oge dan somad mani geuneuk boga rasa kasinggung. Atuh upami sarupi kitu mah nu lepat teh beki kadalon-dalon ngidamel kalepatanana keur naon aya unggelan kedah silih asuh silih asih kalayan silih asah nu hartosna silih asuh sami sareng silih aping sareng batur sorangan bilih eta jalmi kamana cigna sakinten cigna kana jalan caang kumaha upami kana jalan poek contona hiji murang kalih nu teu acan kagungan emutan kana pibahayaeun lajeng ku sepuhna diantep panginten lumpat ka jalan moal teu kageleng lumpat ka sisi wahangan moal teu tigebrus silih asih sawajibna ada satunggal umat pangeran sahawa saadam manasina hayam pantes bade silih pacok silih binti sareng baturna oge kasebat sato nu tos kitu bagianana kitu deui silih asah nu hartosna kedah silih didi kana jalan pilareseun. Neng Julaiha satuluyna teh mere pepeling tapi keur Den Somad masigana teh teu hayang ngadenge da eta we waktu Neng Julaiha nyarita sakitu ngagorolangna manehanana mah kamana karep anggur tatanggahan nempuan langit nu baranang ku bentang teu kitu ngelapan kaca mobil. Tuh da kitu Kang Somad mah ari abdi nyarios ari abdi teu nyarios dinahakeun ari nyarios ieu anggur kamana mendi pok deui Neng Julaiha nyarita bangun nu ambak. Kamana mendi kumaha ari Juju dangkang mah teu kamamana pan teu tadi oge ngarendeng sareng Juju muhun emutanana kamana mendi sateh sanes jalmina timbal Neng Julaiha emutan mah tetep we dina mobil duaan sareng Juju na kedah kumaha atuh sanes kedah kumaha wireh eta we abdi ngocomang. Kang Somad mah anggur api-api ningalian bentang baranang ulah lepat hartos ku ayana Juju sasauran engkang cicing teh hiji tawis sae repok nu hartosna pok engkang rep Juju ayeuna Juju sasauran rep engkang panu kitu sanes repok teh da upami sareng sasauran mah saha nu bade ngaregepkeunana malih upami adu ranyom urang duaan panginten disangke parasea dasar atuh mohon dasar mudasir duit bengol di apuan Den Somad ngarenyuk gandeng Kang Somad Neng Julaiha nyentak bari diuk nangis sadah barang jeung sirah ngalios nu mawing Kang Jempet teh gandeng pamagat mah puguh oge pinter nyarios henteu bade pinter kumaha Ju bujang-bujang engkang sanaos Juju oge sami we margi nuju orok dihaohakeung anu akhirna nyawa-nyawa teh ngaharekeng. Aw Den Somad ngadak-ngadak kocak bari ngagurubuk lantaran pelebah cangkengna dijembel karasanya nyerinya getek. Aduh alah Juju mah sok tara kira-kira ngajembel jumbal jembel teh kana naon we nyarandogna raraoskeun kadinya bade mulih ayeuna Ju Den Somad ngareret deui kanu ngajanggilak. Atuh tangtos we piraku bade mondok di jalan onaman sareng hawatos deui ku mami teu damang mangkaning tadi angkatna nyalira ka dokter bade diserengan ku abdi engkang ngawagel nyanggemkeun bilih telat ka ondangan buktosna anggur kalayar kuluyur teu puguh urus hanas ngajajabkeun ami henteu saha nu ngawagel nyerengan ami ka dokter geuning tadi sanggem engkang sawios ami mah sinak kana beca margi mobilna bade dianggo ka ondangan sanes kitu Ju pancek akang teh kieu bilih ami bade ka dokter mah ka dokter we di parios bade kana beca perkawis Juju bade ka ondangan heula kae wangsungna dijemput dupi ka ondangan teh ka ondangan mana Neng Julaiha mun cereng sedeng Den Somad teu ngawalon anggur ngabalieur. Tuh nu mawi oge pamegat mah tukang linyok tukang bohong alias gudangna rahul
Waktosna kabujeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.